sakabeh jalma lulumpatan moro-moro ka Nabi Adam. Ya Nabi Adam, kami minta tulung, ari minta tulung jeung syafaat. Teu bisaeun kiai eta mah kaing. Lamun aya naon, sia mah ngaji teh kara kamari, kaing deuk ngaji naon. Lamun aya pasine ketrukeun ilmu sia jeung aing ambu. Ieu horenganan ilmu nu hese mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in asbat tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, mobil khusus guru-guru simkuring di Tonggoh, mudah-mudahan diparanjangkeun yuswana ku Gusti Allah, pun besan di Kadumrak, mudah-mudahan anjeunna dipasihan kasehatan ku Gusti Allah. Di Cisantri guru simkuring sadayana sami mudah-mudahan ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumna para kiai, para ustad nu hadir di dieu oge nu teu halal hadir, urang doakeun mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dina raraga li'la'i kalimatillah, yakni nanjeurkeun agama Allah melalui dakwah-dakwah pesantren, majlis taklim, oge berbagai cara dakwah. Sakali deui urang doakeun pemimpin-pemimpin Islam anu nuju darawah berbagai cara
urang doakeun mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu dina kesempatan ieu mah di luhur panggung mah sahulu-hulu acan. Di luar mah di ditu nu ngatur mobil ambalaya. Kajen polisi mah teu kudu muludan ka dieu ngatur polisi ngatur mobil bae. Sarua nya ge muludan keneh. Urang doakeun polisi-polisi mudah-mudahan kasalalorga. Nu bener amina asli henteu. Tentara-tentara urang doakeun mudah-mudahan ka sorga. Nu bener sia. Urang doakeun tetep sebab nu jadi polisi kadang-kadang anak kiai, kadang-kadang anak ustad, nu jadi tentara ge sarua ngan lolobana anak jawara. Lolobana. Bil khusus pisan ka kersana Abuya Aat. Alhamdulillah dina saha ieu diangkat sekaligus kukula jadi Abuya. Eureun muludan turun deui abuyana. Bapak Haji Aat sekeluarga urang doakeun mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di luhur panggung bilih teterang aya Kiai Haji Ato nu Kasep. Urang Cisoka. Aya deui Kiai Haji tukang nyeunan samin. Kiai Haji Pandi. Aya deui Kiai Haji ti Yogyakarta ieu ahli bidang cat. Anu asli ieu Kiai Haji Supendi AF. Selalu eksis di mana aya maulidan, aya acara-acara rajaban embung tinggaleun. Tilok diajak ilu sorangan. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah. Dina wengi ieu khususna simkuring umumna urang sadayana. Tiasa hadir di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman. Ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul ayahanda tercinta Haji Arif bin Haji Ali. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saleresna simkuring mah tara diondang acara-acara di Kadumrak Hungkul Patali jeung Besan. Oge di almarhum Raina nuju Khotaman sareng pupus Patali sareng Besan. Ari di acara-acara mulyana mah tara lumantak hapunten ka para kiai di Pandeglang, di Serang, simkuring mah teu nampi undangan-undangan, teu kaburu. Teu kaburuna nama lain ngaji atuh naon belah pokona mah. Teu kaburu bae. Nah, ari ieu bisa ka dieu cenah kiai kunaon? Kronologina rek dicaritakeun. Sabada pupus Haji Arif Abuya di bidang kadu
mual kacaletot Haji Arif bangun nyaritakeun kadu urang mau boro-boro nebak-nebak kadu boro-boro urang mah teu apal sama sekali nu mentak sepanjang jalan Pandeglang kula pernah meuli kadu jeung Pak Haji Agus Haji Pendi jeung rekan-rekan satolombong alhamdulillah barang dibawa ka imah anak incu geus kararetap mantep bukaan hiji petot hiji buruk nu hiji ngora tinggal hiji deui cak anak ieu meureun hiji deui masyaallah atah horengan orang Pandeglang teh kelas penipu kelas kakap nipu ya Allah ya Rabb nu jelas mah lain nipu kula nu bodoh nyanana nipu atuh akur ya Allah ya Rabb pengalaman meuli kadu geus hiji balik ziarah Banten balik meuli oleh-oleh meuli kocapi masya Allah marucung kocapi marucungna luar biasa mantap jasa dibukangan 5 eusina di jerona kararas kabeh ieu batur ate beres ya Gusti Allah tah bodoh urang teh nyana meureunanan minteran urangna bisa dipinteran atuh seperti eta ngan eueuh masalah seni dagang seperti eta ja barang ditanya nu dagang nama ustad sakitu ge di Pandeglang mah ustadna eta sakali deui para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sabada maut almarhum Haji Arif setahun kemudian kenalah jeung Haji Aat setahun kemudian ngaji nyana ka Cilongok sugan kulama lalagaan ngajina mimiti pamajikanana dibawa kabeh berarti lain hiji kabeh makan isi eta mah dibawa hiji moal make kabeh mah dibawa kabeh wallahu alam sabaraha nu dikaditukeun mah 2 ye hiji sugan ulama lalagaan masyaallah ibu nage dibawa ka ditu ngaji samping eta terus silaturahim nyaan berarti ulah nanya kieu sok mawa kado tilak ulah nanya kitu ulah geus kitu we pokona mah nah alhamdulillah nyambung konsisten ngajina berarti bener henteu rek lalagaan nah patali jeung haul ti tebih-tebih kene hayang dipanghadirankeun cek sim kuring insyaallah asal sararehat bae terus ayat titis tulis ti azali meureunanan dina wengi ieu sakumaha jangjina rek ngayakeun haulan berikut maulidan alhamdulillah ku Gusti Allah dikabul ialah bentuk kehadiran sim kuring malah sarimbit si kuring teh istri putra patali alakrab sareng istrina sareng ibuna nu mantak ngiring ka dieu kan aya bisik-bisik ulah deketing cenah ka mah emang kunaon gitu pamajikanna 2 cenah atuh tenang bae sih urusan kos gitu bakal lemeh nyajinya atuh malah dek mere ilmu nah atuh gedean aing ilmu kos gitu mah atuh ulah wani-wani mere ilmu kos gitu ambalaya pancena kiai henteu urusanna teh mah perusahaan ya Allah ngajina urang nyantai bae lantaran sim kuring mah teu biasa ceramah biasa-biasa urang sadugina bae para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
wengi ieu teh urang teh dihadiran ku Kangjeng Nabi. Ulah disangka Kangjeng Nabi teh teu hadir. Ulah disangka Kangjeng Nabi teh henteu ningalikeun ka urang. Kangjeng Nabi teh hadir, ieu teh lain undangan aat. Ieu teh lain rek kehadiran simkuring atuh sapira sagede aat. Sagede simkuring komo si eta mah. Atuh ja alamat lagi lain di Kampung Cilongok, lain di Pasar Kemis mah. Cisoka Solear. Di Cisolear mah lain jelema geusina monyet. Tah. Malam ieu hadir sakieu lobaanana ribuanana. Ieu teh kehadiran Kangjeng Nabi di kolbu masing-masing. Lamun henteu aya kehadiran Kangjeng Nabi di masing-masing jeung moal daek rek ka dieu. Moal daek ka dieu atuh tercatat di benak hati teh aya Kangjeng Nabi, janji Gusti Allah memang di diri urang teh aya nur Kangjeng Nabi. Ketika nur Kangjeng Nabi teh ngadenge ngaran Kangjeng Nabi, muka hati urang di mana nu aya ngucap-ngucap Kangjeng Nabi, di mana nu rek aya takziman, urang teh tergerak sorangan. Lain diundang ku sasaha, asli nama diundang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kangjeng Nabi teh ya khairoman, ya khairoman ya mamal afuna, wahai manusia nupang bagus-bagusna, nupang mulia-muliana, nupang utama-utamana, nupang luhur-luhurna. Kabagusan, kemuliaan, kehebatan, keutamaan jeung kaluhuranana bisa dibuktikan Kangjeng Nabi teh jadi langit. Kemuliaan Kangjeng Nabi jadi bumi, kemuliaan Kangjeng Nabi teh jadi laut. Kangjeng Nabi teh kemuliaanana ngajadi tatangkalan. Digambarkan ku Kangjeng Nabi kula teh mun teh mah ye laut dijadikeun mangsina, sakabeh tatangkalan sadunya dijadikeun penahna, 7 lapis langit 7 lapis bumi dijadikeun kertasna, jang nuliskeun kemuliaan kaula, jang nuliskeun kemuliaan Kangjeng Nabi saat laut beak tatangkalan encan anggeus nyaritakeun kemuliaan Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Nah, apan cek Siti Aisyah. Cek Siti Aisyah teh Kangjeng Nabi teh kapan Quran lempang, Quran hirup. Lamun Quran bae dina Al-Quran dijelaskeun, ditulis seperti eta moal anggeus komo Kangjeng Nabi nah nu dibere mukjizat Al-Quranul Karim. Mulia amat Kangjeng Nabi, luhur amat Kangjeng Nabi, utama amat Kangjeng Nabi. Pasti kemuliaan Kangjeng Nabi lain rek nyalametkeun jelema di dunia, lain rek nyalametkeun jelema sakadar manusia biasa, lain erek ngaluhurkeun pangkat di dunia. Tetapi Kangjeng Nabi mah rek nyalametkeun di akhirat nu ukuranna dibeulem di neraka bakal disalametkeun jadi ka sorga. Masya Allah. Ialah kehebatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung urang jadi umatna kabawa mulya ku mulyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, aya hiji jelema masantren, geus masantren tuluy manehana ngalalan. Masantren teh sakadar ngaji alfiah maletik, sakadar ngaji johar maknun maku santri mah sakiceut. Ngaji samsiah mah lah atuh sapira samsiah malah di Pandeglang mah anakna gede ngaranan Siti Samsiah. Atuh babari tamah nungaran ukudul jubah, nungaran jamul jawame eueuhna naonan ku santri mah
komo Pandeglang Serang tangkal kiai tangkal ustad kebon buya ieu Serang Pandeglang Rangkas Bitung urang Tangerang Mas santren teh kapan-kapan digelar boh tu lain lalagaan Mas santren teh ka Serang kapan digelar Rama Simkuring pun Rama atupan Mas santren teh di ditu di Kiai Prawira ber ngarencang sareng Ki Bustomi almarhum almaghfurlah tah di kulon ngaji teh mantak dek ngaji naon lah tuh di kulon mah nu ngaran ngaji nihayah teu aneh nu ngaran ngaji raudhah teu aneh tah si budak teh Mas santren jago ngaji ditanya nahu sagilak ditanya maani bade bayan sakicep komo ditanya pikih mah ulah ditanya aing mah pikih mah tuh sapopoe aing mikih ih babarin teh budak teh ya Allah ngan kabelah dina asal ngobrol asa pang pinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng diceli Masya Allah mun aya masalah asa pang hebatna bae teu bisaeun kiai eta mah ka aing lamun ayana naon siapa ngaji teh kara kamari ka aing deuk ngaji naon lamun aya pasine keterukeun ilmu sia jeung aing ambu ieu horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapana sia ku aing di pasantrenkeun meureun 10-15 tahun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh cak aing menca di mana masih di mana dicarekan nyarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngagrokeun batur nembalan batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu mah eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia ka ditu mondok deui biayaan ku aing abah jageus beak cak jala ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan Mas santren deui sia kos kitu mah can naon tah mah kakarak bisa maca kitab bisa narkib bisa nakrir eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah ngaji deui sia ka ditu pangnuduhkeun atuh abah ka mana ku aing sia dituduhkeun ieu lalakon teh di Baghdad sia ku ari ti dieu berangkat sekitar 100 km didinya bakal aya jelema boga santrina ngan 3 teu meunang leuwih santri teh 3 bae aya anu maksa kadinya hayang 4 teh nu hiji kudu kaluar tah pasantrenan sia kiaina anu memehna ge geus eungap kieu amat ya aing mah santren ya biasa pesantren teh urang mah pan hayangkan dulu basantrina kabeh babari maling kerak ieu mah lain pesantren teh ku saeutik cenah santrina ya Allah ya Rabb dilaksanakeun pesantren ka ditu ngajina lain ngaji amil jurumiyah lain ngaji sorop lain ngaji nahu lain ngaji ma'ani bade bayan ngaji teh digawe tuh angkatan taneuh tuh bawaan batu tuh sia itu tuh pindahkeun ka anu nurut we geus satahun teh geus satahun cak kela aing iraha ngajina kok gaji teh kieu bebeja deui ka bapana abah jageuning ngaji teh kos kitu titah gawe atuh gawe mah mending di lembur digaji meureun digawe di lembur mah komo haju daftar ke AAT maka dia jadi pelayan tina teh digaji ge maling-maling kadu atuh tabah seperti eta cenah siapa teh teruskeun kesimpulanna nama teruslah 3 tahun didinya karasa si horeng ieu ngaji teh
teka caritakeun ilmu-ilmu nu digaweanana aneh ilmu teh teu kudu deui kesimpulanna mah hasil ngaji kitu we ayeuna mah mun neuleuh nu saluhureun isi nulis sahandapeun karunya nu paling hebat mun neuleuh awewe teu hayang awewe teh biasa-biasa we kos neuleuh kadal pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngiceupan jahe beuh komo si eta mah teu kudu dikiceupan ngiceupan sorangan jeung deui nya mah lain awewe bae keboreuneuh ge dikiceupan brengsek ieu mah bajingan ki ato ulah disangka hebat kadeleuna kos kitu kos kiai sarua teu meunang manggih nu bahenol tah ieu hayang neuleuh awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kestabilan diri jeung kanormalan horeng aya elmuna nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir Luhur diangkat jadi wali kabelah dieuna Gus Dur diangkat jadi wali belah dieuna Habib Lutfi beuh nya kasep dinyana Habib dinyana pinter dinyana wawasan di manehanana pergaulan di manehanana endek saha awewe nu teresepeun atuh ka Habib Lutfi mah aya kabeh di manehanana haju loba di nu harayangan baik kalangan syarifah komo kalangan ahwal mah apa manehanana haju hayang henteu apa teu normal anakan kapan sih ieu mah nu kanyahoan mah opat nu kanyahoan ku urang nu teu kanyahoan wallahu alam jajuri kabeh tah mah ilmu eta horeng nu hese teh Gusti Allah nu agung ayeuna geus karasa ya Allah neuleuh nu sugih biasa bae deuleuh pejabat biasa bae malah mun deuleuh polisi teh karunya sia teh bakal ka sorga apa ka neraka hirup kos kikituan mun deuleuh tentara teh karunya maksudna karunya sia teh bakal salamet apa henteu cacak-cacak aing dikiaikeun ku batur bapak aing ge sakitu hebatna wallahu alam sebab hawa nafsuna masih gede kene teu ngarahoun batur teh aing ye masantren teh geus datang ka dia balik ayeuna ka imah katingali ku bapana sieup kasieupannana lain deui eta ya Allah ya Rabb ngurusan bapa pohara isuk-isuk lain ku pamajikanana diurusan teh ku anak nu tadi teh ya kebutuhan bapa misalnya hayang cai panas cai teh kopi manehanana nu tandang nyeusehan baju bapak teh lain ku pamajikan tapi ku manehanana segala rupa teh ditangkes ku manehana hebat aing boga anak insyaallah alhamdulillah ya rabbil alamin hiji mangsa bapakna hayang dahar jeung hulu embe kebeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe di timur tengah mah gitu kos di Arab akhirna meuli lah si anakna kadinya nunggus dikemas dipasak sakitu bagusna dijinjing ku manehanana kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar ku nyana ku anak cokel matana di dahar mantep sorangan bae cilina kunyana dipotong ke dahar letahna di dahar otak paneuna otak mantep heuh polo tah kudu boga polo mantap ke polo na ya Allah di dahar kene masya Allah geus eueuhna naonan dibawa ku jada ka imahna bah ya hulumbe alhamdulillah dibuka ku abah kaget ayeuna matana ka mana pecak bah matana bah embena pecak ai ceulina
embena torek bah ai letahna ge eueuh taweuhan bisu bah embena bah gagu dibuka ku jana aja polo lagi eueuh ieu nya eta tuh bah cenah bedana teh embena teh keur hirupna teh botak eueuh nanaon cak bapana tuh balikeun deui ka ditu balikeun aing teu kadahar naon balikeun ka ditu bah perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deui atuh sia bodoh amat wallahu alam kula nu bodoh atawa tukang warung atau bapak nu bodoh sia masih ieu kumaha ieu banyak aing ieu hayang hulu embe ku sia dibere embulu embe kos ti dituna kieu bah meureun kieu maksudna mah bahaya kolot mah meureun wasok adahar barang nu bagus-bagus geus be kena anak bah meureun ngadahar nu ngeunah kolot malah atuh cukup tulangna goblok sia ka aing sok kumaha naon meureun kitu bah ja meureun aya babasaan kolot mah lamun boga anak ngeunah tapi anak mah mun boga beuh kolot nyang carung kolot mah lamun boga anak teh tah jeung sia tah jang sia tah jang sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapa titah di imahna ngan titah ngabujang mak di dieu bae nyeusehan tah beuh budak siga hebat abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok teh coba diserang ka mah lain di Pandeglang KTP nama urang Pandeglang tah ieu kolot sugih anak ngeunaheun tapi anak sugih wallahu alam sebagian akhirna ieu anakna disarekan bebeakan ku bapana cicing bae bahkan katampiling sagala ku bapana teu ngalawan ai kos kieu mah anak teh bangkawara ku aing sia dipasantrenkeun diajikeun deui tapi ternyata sia ka aing teh geus kalojokeun gas ku aing sia dipenjarakeun sia mangga bae abah akhirnya dipanggil hakim sageus dipanggil hakim cak hakim aya naon bapak anak bangkawarah ngahina kukula geus diselidik katukang embena ternyata di ditu nama bagus tapi ka abah behak ujala kabeh ieu mah lain masalah dagingna lain masalah nanaonna tapi masalah penghinaan anak kakolot penjarakeun akhirna si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara bae proses heula geus di imah bae prosesna ulah kudu di kejaksaan mangga proses coba ceng ai maneh saha ngaran abdi abid ai maneh ieu lalakon hirup kumaha mimitin abdi di pasantren ke alhamdulillah malah nambah deui abdi masantren teh ari ieu titah meuli hulu embe haju kunaon ku aceng di daharan kieu abdi teh boga amanat ti guru abdi hasil masantren menang nitah abah masantren teh hiji eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisyarahan mata abah teh ulah jelalatan bae sebab abah manggeus kolot ge teu meunang manggih nu eplok cendol pagi asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya di imah asana ieu mah lain deui ieu mah rada gedean ieu tah pikiranna kitu bae tah nu badak abdi menang isyarat ti guru abdi cokel matana memeh nyokel mata abah jeung memeh mata abah dicokel di akhirat mending diisyarahan ku nyokel hulu bae cak bapana luhur ilmu siata iya aya eta ceuli pan abah masa popoe teh ngadengekeun dengan gitar bejeng suling teu eureun abah mangkaning abah teh geus kolot mun isuk pageto maot meureun teh ceuli bakal diproses di jero kubur teh ieu teh 24 jam teh dipake sare sabaraha jam dipake ngadengekeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun ieu bakal kumaha teh ceuli cak guru abdi ceuli sing hade torekan nu mantep ku abdi diisyarahan ieu ceuli embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengekeun permasiatan cak bapana luhur oge teh sia tah ilmu teh tah pandang bapak
eta letah diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepeh nu jadi presiden jeung nu jadi wakil geus beres kiai jeung kiai anu can sasalaman gara-gara letah polisi jeung TNI terepeh nu jadi presidena al mulya nu mulya Bapak Presiden Jokowi dihandap can sasalaman aya anu masyarakat jeung masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal di aku jadi murid sia ku aing si itu da geus jadi presiden si ieu na can sasalaman letah endeu kumaha ieu lalakonna endeu kumaha batur anu jeuk jadi inohong batur anu endek jadi presiden batur lu jadi wakil urang nu ribut dibere sabaraha duit sih sebenarnya mah Haji Pendi kamari 4 juta ka neraka ya Allah rugi amat ya Allah ai batur ka neraka ge mobil batur ba jabatan ai 4 juta Gusti geus ulah milu balik jeung aing sia teu hayang aing tah ukuran ada jeung urusan anak kos kitu ya Allah ya Rabb horeganan ilmu tinggal ilmu mun encan datang kana ilmu nu tadi dicaritakeun kitu bae di mana bae teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung di zaman Pak Harto di zaman Belanda nu diangkat jadi waliullah loba di zaman Inggris nu diangkat jadi kutubul aulia ambalaya di zaman Denmark ambalaya cerita seputar Banten orang cerita Inggris cerita Prancis cerita kitu Portugis cerita Belanda cerita RRC terakhir cerita Hindia jeung Arab cerita Banten berarti cerita eta ketika orang nyaritakeun Banten aya bahasa Belanda anu masih keneh datang ka ayeuna Paseban teh bahasa Belanda poci bahasa Belanda ketel bahasa Belanda jamang urang makan baju ayeuna jamang bahasa Belanda nah ieu teh bahasa Belanda ambalaya cerita Banten berarti urang cerita negara-negara anu tadi nah baheula di zaman Belanda aya Paseban di samping aya Paseban teh aya lapangan jeung Paseban teh digunakeun ku Belanda paranti nyokotan hasil bumi cicing di Paseban berikut sekretarisna harap paranti ngumpul-ngumpulkeun hasil bumi pare teh terutama lada asli hasil Banten anu geus kacelun kaun-aun kakoncara ka mana-mana kelasna lain nasional internasional dikumpulkanlah di dinya dibagi ku Belanda dibawa ku Belanda urang namangan setik etalah Paseban baheula tah eta lapangan seperti eta mana masjid nu eueuh lapanganan mana kecamatan nu eueuh lapanganan mana desa nu eueuh lapanganan urang teh mun nilik lalakon Banten seperti eta dijieun ku ari ku aat Paseban tah paranti nampung jelema nu deuk ngadahar kadu ieu Paseban kan Pasebanna baheula mah lain kieu Paseban model Banten tah ieu Belanda teh seperti eta ya Allah ya Rabbi kelahiran Kangjeng Nabi tanggal 20 April tahun 500 sekian gimbir musyrikin dengan kelahiran Kangjeng Nabi 12 Rabiul Awal Senin lahir Kangjeng Nabi karak lahirna wungkul kafir ge sararieuna musyrikin teh geus gimbir sieun sinar Kangjeng teh terus nyinaran Mekah nyinaran Madinah nyinaran nu sakumaha tadi kaunggulan Kangjeng Nabi teh hese dibayangkeunana jelema kuari daek diuk di dieu ye daek diuk di dieu lamun lain aya sinar Kangjeng Nabian moal daek
terdorong tina sidar Kangjeng Nabi daek diuk di dieu harapanana tetep hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi naon bae anu terjadi macet jalan bodoh teuing batur mah lain deuk muludan ieu aing mah deuk muludan kunaon eta hayang menang syafaat Kangjeng Nabi hebat amat eta Kangjeng Nabi kahebatan Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teu kudu dicaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi baheula di mana lempang Kangjeng Nabi mah ieuh eta tanda jeung ciri karasulan Kangjeng Nabi ieuh Kangjeng Nabi mah geus pada apal urang mun nyaritakeun berjanji nyaritakeun teh kahebatan Kangjeng Nabi sinar Kangjeng Nabi datang ke perang Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi perang musyrikin Quraisy Yahudi Madinah sararieun kabeh ge asana aing paeh sahabat mah perang paeh surga tapi musyrikin jeung kafirin paeh beuh harapan sama sekali di zaman Kangjeng Nabi mah sahabat teh pedangna teh dikarariekeun wae teh disarangkaan cicing di hareupeun imah cicing di sisi jalan maksudna naon ngadagoan iraha perang ketika instruksi Kangjeng Nabi perang bot begitu perang aya informasi salaki bibi maot alhamdulillahirabbil alamin sorga ti heula saurang deui babaturan maneh perang di medan laga ceurik nya nama kunaon maneh ceurik sedih lain kunaon teu aing nu ti heula pae zaman sahabat urang limun ningalina sirah kahebatan himmahna dina li'ilai kalimatillah seperti eta pahayang-hayang perang teh embung katinggaleun paeh teh ngeunaheun rarasanana ka sorga ti heula gimbir perjuangan Kangjeng Nabi teh seperti eta diteruskeun perjuangan Kangjeng Nabi ku sahabat teruskeun ku para tabiin teruskeun atba tabiin datanglah dibawa ku Maulana Hasanuddin ka Banten diperjuangkeun ku Maulana Hasanuddin lanjutkeun ku Syekh Maulana Yusuf nyieun masjid Syekh Maulana Yusuf di Banten teh diteruskan ku putrana sampai ka Mafahir sampaikan ka Syekh Muhammad kabelah dieuna diteruskan ai eta ku Abuya Abdul Halim eta teh sinar Kangjeng Nabi nu diteruskan di urang ari eta ku Abuya Cidahu guru urang sarerea ari eta ku Mama Sanja ai eta ku Ki Bustomi ai eta ku Ki Prawira ai eta ku saantero kiai eta teh sinar Kangjeng Nabi anu terus melandang Banten boga sejarah lain sakadar di Banten tapi di dunia mun urang nyaritakeun sejarah Banten teh kajawaraanana Banten sadunya ulah sa Banten lain sa Banten kula geus carita tadi cerita Banten cerita Inggris cerita Banten cerita Portugis cerita Banten cerita di Denmark cerita Banten cerita Belanda cerita Banten cerita Arab cerita Banten cerita India cerita Banten cerita Cina Masya Allah pergerakan Syekh Maulana Hasanuddin berhasil ya Allah ya Rabb anu nurut ke Syekh Maulana Hasanuddin jadilah nuturkeun Syekh Maulana Hasanuddin di Banten lama aya sebagian masyarakat Banten anu henteu manut ka Syekh Maulana Hasanuddin berangkat jana ke selatan jadilah Baduy nah lamun urang neule udeng-udeng aat Baduy asana ieu mah ilmu Baduy ya tah ieu Baduy nu teu nurut ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun seputar Banten saha nu teu kataji utusan Demak ka dieu diutus melalui Syekh Syarif Hidayatullah diutus ka dieu Syekh Maulana Hasanuddin bergerak jang nanjeurkeun agama Allah di Banten teh ieu teh lain semata-mata utusan aranjeunana utusan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ka ayeuna masih keleh Kangjeng Nabi teh terus bergerak melalui ahli-ahli Allah melalui kiai-kiai nu di jero qalbuna aya ikhlasan luhur agama Allah dicekel ku jelema nu ikhlas luhur agama Islam dicekel ku jelema nu teu hayang ieu jeung itu hiji we agama luhur agama Allah lamun teu ngalirik kana dunia kana jabatan teu ngalirik kana naon hiji we Allah jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan urang kabehan hadirna di dieu teh disaksian ku Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam nu disaksian ku Kangjeng di akhirat urang dibere syafaat. Sakitu kan harapan urang. Nah, etalah tadi lalakon teh cak bapana tadi da maneh teh ku aing teh di penjara. Ternyata horeng pinuh ku isyarah nang abah teh abdi teh kikituan teh melalui guru abdi. Nah iyalah bah satungtung mata masih keneh dedelean nu ieu urang dek bergerak ngaluhurkeun agama Allah masih lulak lirik kana dunia lulak lirik keagungan mata ieuna ulah didelekeun kanu ieu bah didelekeun kanu itu satungtung ceuli didegekeun kanu biasa cara kuari bah dek bergerak melalui yayasan melalui majelis taklim pondok pesantren bah atuh pasinina dunia bae jeung keagungan kemuliaan ceulina bah celina rorek bah celina kitu keneh irungna kitu keneh letahna satungtung letah masih keneh rarasa anu ieu moal luhur agama bah tah ieu abdi teh beunang isyarah ti guru nu mantak matana bentakeun tapi lain bentak ka dunia de celina dengekeun lain urusan dunia kitu keneh lisana ulah urusan lisan dunia. Nah nu bergerak di Indonesia wali sanga lamun cara mata urang jeung ciri urang moal luhur. Syekh Maulana Hasanuddin bergerak di dia lamun masih keneh mata kos urang cili kos urang moal luhur. Urang kataji ku abuya urang masyaallah wahara hese nurutanana sebab matana geus lain dedeulean kos urang dedengeana lain kos urang. Urang ningali Mama Sanja ge zohirna mah biasa bae. Beuh moal rebuan anu ngaji teh ja alfiah mah sarua kitu-kitu keneh surahna kitu-kitu keneh. Tapi kok berbeda dedeulean ieuna jeung dedengean ieuna geus lain dedeulean cara urang jeung dedengean cara urang. Lelengkahanana ge geus lain cara lelengkahan urang. Alfiahna akur dibaca kadang-kadang semula lagaan tetapi kok lain deui Fathul Muin nu dibaca ku urang jeung ku guru-guru urang anu ikhlas lain deui kok dicaringin bisa ribuan sih padahal Fathul Muin akur bae lain deui dedeulean ieuna jeung dedengeanana masyaallah mun geus datang ka dinya luhur agama. Nah ya hiji awewe di Baghdad ngaranna Nyi Malikah eta mah awewe ya Allah ya Rabb Bey, pohare. Seja seta mangge sadang bandinganna geus hese. Irungna mancung ya Allah ya Rabb. Ieu pipina ngadaun seureuy ya Karim pandi-pandi gelang mah daun nangka. Daun matana bentik ya Allah ya Rabb. Istilah parahyangan mah ieu letah halis da ngajeler paeh. Gadona ge endog sapoto. Pandi serang mandog hiji ya. Dijualan deh dong lagi tah haju iya dage lenggik sakumaha biola masya Allah iya bitis teh bitis ngabuah jantung cek urang Bandung mah di dia mapan buah nangka malu boh harata iya gelis ya nu paling hebat warna kulit disebut berem lain disebut hidung lain disebut putih lain masya Allah mun urang jaritakeun warna Kangjeng Nabi abyadu syarraban bihumratin putih kemerah-merahan. Urang mah hese nyarita keudana di urang mah ka Madinah gerage ningali bulah awewe ningali lalaki umur 20-24 tahun beuh nu kasep eta di Madinah kula ka Madinah ningali eta kasep amat barang neuleuh babarang jang yo ieu mah kos kieu mah lain jelema juri ka saleh mah di Madinah karasep mah masyaallah Karim tah inget boro Kangjeng Nabi na umatna di zaman ayeuna bae nu kasep masih ambalaya keneh. Pohara komo Kangjeng Nabi. Nah, ieu awewe Siti Malikah pohara geulisna. Haju di samping geulis sopan. Ngomongna lemah lembut. Eueuh hiji lalaki nu henteu tertarik. Pan ai di Pandeglang mah geulis ge ka mana dia? Atuh kaget urang. Ndek daek ya henteu. Ka mana dia? Bah burak pohara. Tah eta saware.
ieu mah masyaallah lemas ngomongna bade ka mana waduh abdi teh bade ka sareng saha kan ngeunaheun ka dieu ka jantungna aku malah mun kieu mah ngiring atuh abdi boh atuh paeh di dinya nya mah ieu geulis jasa ya Allah ya Rabbi ngan hanjakal kagelisanana dijualan horenganan jadi WTS. Masya Allah Karim istilah baheula WTS teh kabelah dia nama perek kabelah dia deui mah eta teh cek urang Garut mah cek urang Bandung ublag ngaranna cek urang dieu mah ngaranna naon atuh nyahoan ente mah ja osok meureun jablay hebat taata tah atuh kulantaran geulis beuh target lagi Masya Allah Karim mun kuari mah Syahrini sabaraha sapeting 1 juta balikeun teu nyaho harga teh mah budak ye teh baru Gunung Karang mahal hargana ya Allah ya Rabb pokoknya mah kelas bos kelas pengusaha kelas pejabat ge bangsa ti camat ka handap moal diladenan ti bupati ka luhur karak eta ge geus lain saeutik ti bupati gubernur wah komo bangsa polisi mah nya keamanan nya ngamankeun nya ngilu sararia aja saya polisi mah heula tapi kuari mah leuwih parah nah iya nah ya si Malikah teh pohara amat Masya Allah Karim watu nu kontrak sapeting nu kontrak seminggu nu kontrak sabulan atuh laku da luar biasa geulis da lain lalaga ya Allah ya Rabbi nah ieu si abid tadi santri anu geus hebat teh neuk naklukeun jelema dakwah di kelas biasa mah babari cek si abid dakwah anu make punggang panggung mah lah tama biasa dakwah ngadakwahan jelema-jelema anu henteu kabair mah gampang ye aing mah deuk ngadakwahan si ieu ya ku aing coba ku aing dibeli sia ku aing hebatna si abid dakwah teh lain di panggung aja dibayar lain sieu batu muludan teh geus di buledan sapeting 10 juta berarti 3 peting 30 sabaraha tah atuh sia mah neraka dakwah kos kitu mah atuh hei tah ieu mah lain ieu mah ya Allah si abid dakwah ditanya neng sapeting hayang sabaraha harga termurah 100 dinar sadinar teh ya 4 gram emas kira-kira lamun 100 kali 4 berarti sabaraha 400 hargana mun kuari sagramna teh 700.000 jadi sabaraha cepet aing percaya ka sia nu bener sia paingan rugi bae ta dagang teh nyaun ke harga bloon teh budak ya Allah ya Rabb dibeli cek si abid beli nyahueun nyana bahwa eta teh santri nyahueun si Malikah teh bahwa eta teh ustad kok daek meuli oh ustad akhir zaman mah kieu meureun ye iya geus di kolektif we ku nyana wah berarti kiai akhir zaman mah kos kieu ye wah mantep ya akhirna siap beli dibawa ke tempatnya datang ke kamar ngerokok heula nginum api-api minuman keras padahal mah kos kieu we ieu teh aqua di hebat-hebat tetep we cai tiis cai gentong itu tah beres langsung Malikah bubuka mimiti buka bajuna katembong rembai buluna mulai si Malikah teh si abid gewe heula ngarokok teh pemanasan heula training
lain ya nggak deketan ai dicekel mah dicekel biasa sukuna terus pencetan ka dieu tuh langsung BH-na dibuka insyaallah siabid gewe siabid deh insyaallah ieu kieu meureun lalakuan teh batur teh nya cek hatena lalaguanna teh kieu meureun batur teh cek Malika Pak mau sekarang dibuka nih nanti dulu apemnya jangan dulu dibuka sebentar lagi atuh ayo mah kita kudu dicaritakeun bah numbungeun ge ditatarik atuh ditatarik teh kos kitu Masya Allah pernah embereuneuh kuyana tak akhirnya geus kapetingkeun cekel kumanehanana bitisna dicekel ping-pingna cekel cangkengna kunaon eta Malika jadi ceurik rembes cai mata ke neng kunaon jadi ceurik belayan kakak lain deui jeung belayan nu lain. Emang kumaha gitu anu lain mah beda di mana dibelai teh haju maru ringkak bulu rada lain deui rasa panasna rada aya ieu mah kok kula jadi sieun aya naon sih aja biasa bae cek ki abid asana henteu kajen ku kumaha ge kula dibelai kuno sejen kula dipeluk kuno sejen geus terbiasa lalaki nu korban dipelukan kaula geus lain hiji 20 mungkin 100 tapi begitu kakak ka abid ieu nyekelan kula lain deui kula jadi naon muringkak buluna lain deui bahkan ieu jadi kalaluar kesang kok aya naon ya nangtung nyana seunggeusna nangtung BH dipake di heula ulah ka dipake cenah nyana teu lah cek yang lain dipake bae cenah terus be baju dipake di malah sakorodong ka dieu kok jadi kieu sih Malika kula mah jadikeun pamajikan bae pat kula mah geus endeuk-endeusan jadi jablaina hayang jadi pamajikan abid iya tuh nanaonan endeuk nanaonan kok kikieuan aya rahasiahan aya naon pangbukakeun rahasiana kula moal meunang balik ka kakak moal dibuka ieu kunci lawang lamun encan di bejaan aya rahasia naonan sehingga kula kok jadi kesangan jadi lain deui perasaan jadi lain deui berbalik birahi kaula nu tadina poho ka akhirat kok kuali jadi inget ka akhirat aya naon ieu begitu dicaritakeun cek abid kula ieu selalu begitu ngadenge anjeun terus bae dihajar maca sholawat bae terus kula berangkat teh deuk ngadakwahan anjeun maca sholawat teu eureun-eureun kula terus maca sholawat mun tayang ka Allah bari nu digambarkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi Yusuf disalametkeun tina kejaran Siti Zulaikha lamun baheula di Baghdad aya nu disalametkeun tina kejaran wanita lamun baheula aya nu disalametkeun di Uspan tina kejaran wanita jeung loba-loba wali Allah maka kaula deuk naklukan anjeun melalui sholawat ka Kangjeng Nabi jak Kangjeng Nabi teh ditinggaliana lain teh cara urang maka kula nyambat ka Kangjeng Nabi melalui maca sholawat coba ku kula deuk diragapkeun ieu hasil sholawat kaula ka awak anjeun paingat cek balik kula mah geus bae ieu mah embung ke kumaha ge hayang dikawin bae ye kumanya kula ngawin kos kitu ye awe nu sejen loba de gratis cek ye atuh gratis ge emang aat atuh tadi gratis ge siap jasa dah iyalah akhirnya terus badahanana baralik sageusna baralik nah di ijazahan sholawatna burdah mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim